pemirsa, ayeuna anjeun nuju nyaksian program Warta Radar Syududu. Simkuring Naila Kamil. Rupa-rupa informasi panganyarna, perantos kami siapkan kanggo anjeun. Mimitian kejadian penting, kemajuan panganyarna, dugi kalaporan langsung ti lapangan. Sareng ayeuna, urang bade ngulas aturan pikeun ngawatasan telepon seluler pikeun siswa di Jawa Barat. Pikeun terang informasi langkung jentre, hayu urang langsung gabung sareng rencangan kami Nesya nu aya di lokasi. Nesya, kumaha kaayaan panganyarna di dinya? Hatur nuhun Naila, ayeuna abdi geus di SMA Negeri 3 Kota Cirebon, di mana tos sareng Bapak Nanda sebagai sumberna. Anu bade terang ngeunaan penggunaan telepon seluler kanggo siswa di Jawa Barat. Saha pihak anu mainkeun peran paling dina pengawasan pelaksanaan peraturan larangan ponsel di lingkungan sekolah. Anu ngawasan dina sekolah paling tentu di sektor teh lokasi kasiswaan eta Bapak Asep, Bapak Muko sareng Bumika. Nah, penanggung jawabna untuk teknika sadaya eta Bu Yeni Nuryani. Nah, secara struktural eta ngawasan, tapi di sekolah terutama di kelas itu hampir semua terlibat. Pastinya guru wali, berdasarkan wali kelas, sareng aktivitas mulai di sekolah, tingkat RU, sareng saraka. Jadi sadaya teh guyup gitu, guyup untuk mensukseskan program tersebut. Kiraha aturan larangan HP ieu mimiti dilaksanakan di sekolah, serta aya sabaraha waktu siswa dimenangkan ngagunakeun eta. Mungkin ayeuna teh tos rapat sareng orang tua muridnya. Tadi ke ningali sorangan kan itu di guru. Janten iraha penggunaan aturan tersebut insya Allah secepatnya. Di antara dinten Senin Minggu Payun atau lusa Minggu Payun. Kusabab program ini teh kudu bener-bener dilaksanakan secepat mungkin karena sudah menjadi instruksi gubernur langsung dan aditib langsung. Jadi misal ADM atau distrik radio mau kebijakan can diterapkan, tetap bisa jadi masalah. Di wewengkon mana murid dilarang menggunakan ponsel nalika di lingkungan sekolah? Anu dilarang teh anu sadaya wewengkon. Jadi sadaya wewengkon biasa di kelas, di lapangan. Selama itu jam KBM atau jam belajar mengajar, kita kemenang siswa no HP gitu. Kecuali aya karena teh hal darurat lah. Tapi tadi kudu izin heula ka guru wali kelas. Bisa langsung nyawa HP dina box. Nah, dianggap penting pikeun nerapkeun kawijakan larangan HP ieu dipikeun siswa. Tujuanna eta penting pisan supados siswa teh janten fokus kan pembelajaran. Teu ngagame dina HP di saat guru nerangkeun materi. Soalna seueur kejadian guru nuju nerangkeun materi siswa teh aya nu game, aya nu scroll TikTok, scroll Instagram, kayak hal-hal yang sedang dibatasi bahkan di stop sehingga pembelajaran teh jantan fokus gitu. Kumaha sekolah nerapkeun sarta memastikan nyeun aturan pangawatisan ponsel ngajalankeun efektif tanpa ngaganggu proses belajar. Program ieu teh serta merta langsung jadi. Nah, janten langkah pertama teh kepala sekolah rapat heula sareng guru-guru sebab kebijakan ieu teh kunaon supados naon. Teras ka guru-guru lanjut ke orang tua murid. Janten diskusi sareng orang tua murid kumaha baiknya, dan alhamdulillah kapungkur orang tua murid setuju. Nah, dia kan sudah menjadi langkah awalnya. Ame
kebijakan itu teh resmi gitu, atau ilegal. Dan dia ge tos diizinkan tuh perwakilan siswa untuk diterapkan agar apa? Agar pembelajaran bisa menjadi lebih maksimal. Di SMA Negeri 3 Kota Cirebon, Simkuring Nesya melaporkan kanggo warta radar Syududu. Hatur nuhun Nesya pikeun informasina, urang bakal balik deui ka sinyalna salajengna. Tingali anjeun deui. Kita tadi kegiatan terus jadi haus pisan euy. Waktuna nginum le mineral. Cocok diminum pas cuaca panas. Wilujeng sumping deui ka Warta Radar Syududu. Dina edisi ieu, urang bakal ngabahas riungan MB samemehna libur kurban. Ngadeketan Hari Raya Idul Adha, penjualan kambing kurban di sabaraha tempat mimiti rame kuno meuli. Masyarakat datang pikeun neangan kambing nu sehat jeung cocok pikeun kurban tahun ieu. Sabaraha minggu samemeh Idul Adha, tempat penjualan kambing mimiti dipadati ku masyarakat. Loba nu buru-buru meuli teh ayeuna sabab hariwang harga kambing bakal terus naik ngajelang lebaran kurban. Harga kambing kurban tahun ieu katempo rada ningkat dibandingkeun tahun kamari. Sanajan kitu, minat masyarakat pikeun meuli kambing kurban tetep luhur sabab kurban geus jadi tradisi jeung ibadah penting unggal tahun. Urang tutup Warta Radar Syududu, sakitu dugi katepang deui.